Assalamualaikum teh lujeng sonten. Punten biasa teh abdi nyuwunkeun waktosan sakedap. Waalaikumsalam. Bilih bade naros naon, Neng? Kumaha saur teteh ngeunaan virus corona ayeuna teh? Anu kurang di Bandung mah positif corona teh langkung ningkat. Ngakhawatirkeun pisan. Kusabab kurangna kasadaran di masyarakat. Langkah naon anu kudu dipayunkeun? Langkung sae urang-urang sadayana teh kudu nurutkeun anjuran ti pamarentah nyaeta #calik di imah. Tiasa dijelaskeun naon ari #calik di imah teh? #calik di imah teh misalna urang belajar di imah, ibadah di imah, sareng damel di imah. Kumaha upami urang kudu kaluar rumah kusabab aya keadaan darurat? Kedah ngangge masker, sering wawasuh panangan, sareng muntos di mana-mana kedah geura gentos acuk nu bersih. Kumaha upami urang gaduh gejala corona? Ulah panik, geura konsultasi ka pusat kesehatan anu caket. Kumaha carana supaya badan urang teh kahindar ti bahaya virus corona? Kudu seueur tuang buah-buahan, sayuran, moyan, olahraga, nu paling utamina nyaeta ngadoa. Anu terakhir, naon pesen teteh anu bade disambungkeun? Hayu urang ngahiji sasarengan ngalawan virus corona. Insya Allah Indonesia pasti bisa.